wasala moal nepi ayo ma wasala saha manjalma wasala anu nepi eta jalma illa bil hurmati angin ku ngamulyakeun wa ma saqata jeung moal gugur ayo wa ma saqata saha manjalma saqata anu gugur eta jalma illa bitarkil hurmati angin ku ninggalkeun ngamulyakeun illa bitarkil hurmati angin ku ninggalkeun ngamulyakeun wa ta'wimi jeung ninggalkeun ngagungkeun jadi inti nama moal bisa ngaji di mana-mana maneh teu aya hormat kana ilmu oge teu aya hormat ka guru eta kitu Sunda ma wasala man wasala illa bil hurmah moal hasil ilmu moal bisa ngaji Sunda terkecuali kudu ngahormat guru oge ngahormat ilmu eta tamatak ulang mah di dia tuh ngaji tadi make kitab-kitabna disimpen dina bangku ya tuh hari ngajina mah jago tapi kitab dihanap kade matak ngonang teh tingali heula jelema matak kuring mineng ngumumkeun ka sararea di mana-mana rek ngonang ajengan teh kudu ditingali heula keseharianana ieu teh jelema ieu teh ustad atawa garo hari ayeuna mah di mana-mana dina HP wah ieu geus halus itu onang mulai nu viral onang lain kitu lain nu viral tingali keseharianan ya jadi kada yang lamun nyimpen kitab teu meunang dihandap komo Quran teu meunang oke tuh kanu jadi guru kudu sopan kudu ngahormat kumaha we ngaranna hormat eta oge wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah wat ta'zim teu jelema anu teu turun darajat teh nu hancur teu karirna teh gara-gara naon ninggalkeun hormat ka guru ninggalkeun ta'zim kanu jadi guru ninggalkeun ta'zim kana ilmu ninggalkeun hormat kana ilmu matak ya anu ngaku murid apa era sia ngaku murid tapi sia tara ngaji pegat
gampang namanya teresep wae ngaji, terus semangat wae kana ibadah. Sabab setrum ti guru geus pegat ka maneh. Karena naon? Teu maneh pipikiranana hatena geus teu akur jeung guru. Ai guru maneh pipikiranna ngaji ayeuna maneh datang ka imah duit. Eta kumaha? Efek abdi teh kieu wae hirup teh ngaji anger teu bisa. Teu duit teu boga. Gara-gara mutuskeun maneh ti guru. Setrumna atuh aliranana angerkeun gitu. Aliranana. Gitu. Carana kumaha? Nyata kitu. Naon karesep guru? Nu diparentahkeun guru baheula naon? Anu kudu diamalkeun cek guru naon? Eta we tuluy gitu. Dawamkeun. Tah, matak di mana-mana urang. Tah, nyekel kanu di dawamkeun ku guru. Eta we ku urang dipusti-pusti. Engke guru teh maparinan putuh ka urang. Gitu. Sok aya aya anu non ditutur-tutur we ku khodamna teh, ku guruna teh ditutur. Da sidik nyaaheun teh. Tutur-tutur ka mana-mana. Da si imah bager. Model pangarsa Buya Simpang. Ditutur-tutur ku karuhun-karuhunna teh. Tutur-tutur naon? Heuda eta teh ngalaksanakeun kana kalakuan karuhun-karuhunna. Teu dimulai dipusti-pusti. Sakur-sakur kalakuan karuhunna teh. Matak naon sararea ge mengakui lah masing ajengan sasaha ge terkecuali ajengan anu sombong ya. Dan mengakui lah karena keagungan Buya Simpang. Karena kegagahan, karena kecerdasan, karena segala rupana itu naon karena leuwih ti batur dina naonna dina ngalaksanakeun nusok dilaksanakeun ku guru-guruna. Ai urang mah gagahna hayang ditutur-tutur ku guru hayang gitu. Jadi seolah-olah guru teh aya dina awak urang hayang gitu teh. Tapi kalakuan urangna jiga saha? Tah, aya disebutkeun jiga iblis, disebutkeun jiga setan, aya disebutkeun jiga domba. Eta wajar di mana-mana orang seperti kieu. Tah, guru teh upah apik guru urang kana dorakat palalaur mung. Ari urang jaramah. Sagala dikares. Pantes teh nyamung oge. Gitu. Jadi akhirnya teh ngaidolakeun teh jadi ngaidolakeun Persib, ngaidolakeun MU, ngaidolakeun Dread. Tuh. Oh, nu karar itu. Padahal alumni itu teh. Sugan hayang ngaji. Sugan atuh ngaji saminggu sakali mung. Nauzubillah min eta kaasup ya tinggal hormat. Nu kitu disebutkeun kacang lupa kulitnya. Padahal maneh eta tuh bisa naon ti guru maneh tapi ku maneh teu dimanfaatkeun. Matak ieu nu ayeuna ieu di mana-mana santri balik ka imah boga salip-alipkeun papatahkeun. Gitu. Imah balik teh kalau jadi tukang kangkung upama lain ngahilakeun ka tukang kangkung. Pek eta ge ngan teu meunang lesot ngaji. Itu sakitu wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya